Ya aing pokona saminggu mah mau di imah sigana teh. Telat-telatna saminggu gancang-gancangna meureun 4 poean lah Mau ke kebon. moal. Aya naon ka mana tuh? Yang apa tadi yang ke mana? Itu pasti ka mana? Yang ke Madura. Lain aya naon? Heuh ti heula teh nu nanyakeun sapi teh ya. Heeh. Di orang neangan di lembur orang geus barayak ieu. Beja cenah menang di Madura. Kurang barang kurang kene. Atuh ya aing kamari 10 enak sameta deui 100 bayangkeun 100 di lembur urang sabaraha hiji sapi nepi ka 100. Mau kabarangannya. Kabarangan yang neangan 100 sapi ka Madura cenah beja teh di Madura alus ya sarojeng urang ieuna. Eta mah nunggul atuh bener tibatian teh. Ah, mudah-mudahan we sagana ge ti Gusti Allah ya. Saya mah justru bingung teh mikiran barang mah insyaallah aya da urang menang we anang saya videona sih. Mudah-mudahan boleh di ditunanya. Segala mah orang yakin lah aya. Kali negosiasi menurutnya. Kali narik ya mah ada harga mah sakitu-kitu aya da apa pasaran geus tahu sama tahu. Heeh. Ya urang jujur jadi orang bingung ya euy. Kumaha tanya? Asa ku gampang-gampang teuing ieu urang neangan duit